Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acana urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Panedaya disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Gusti Yesus ngetrokan pantomanah urang. Dumasar kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 dugi ka 22. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-20 anu unggalna kieu. Ieu kami geus ngetrokan panto. Anu malire kana sora kami jeung muka panto tang tuku kami dicalikan kami rek milu dahar di imahna babarengan. Para mitra, kota Laodikea kawentar minangka puseur kauangan panghasil alketip atanapi karpet, anggoan, wol hideung sarta puseur produksi rupi-rupi jinis obat, landong nyeri soca nu kaceluk di saantero kakaisaran Rum. Kota ieu sakitu kerta raharjana, kumargi kitu nalika ancur kulini dina taun 60, penduduk satempat tiasa ngadegkeun deui kota tanpa bantosan pamarentah Rum. Para mitra, amanat utami wahyu ti Gusti Yesus kangge jamaah di Laodikea nyaeta perkawis bahaya kapuasan diri kana harta banda sareng kakayaan. Gusti Yesus ngetrokan pantomanah aranjeunna supados hikmahna nyaangan sareng ngaanyarkeun pola pikir sareng sikap hirup aranjeunna. Gusti Yesus nganilai aranjeunna tos satengah hate dina kahirupan mi iman. Kumargi kitu aranjeunna dihiap kangge ngantengkeun kasatunggalan asih sasarengan Kristus. Mung dilebet Gusti Yesus Kristus kasampak sayagi kakayaan rohani nu maparin kabungahan sawarga. Ati sanubari aranjeunna baris kabuka kangge nilik kalemahan diri sareng oge baris kabuka kana berkah-berkah rohani. Gusti Yesus ngahiap ka aranjeunna supados ngalaman kabagjaan sareng kajayaan nu sajati. Para mitra, taya nu lepat soal kakayaan sareng harta banda nu dipimili ku urang danget ieu. Nanging nu remen lepat teh nyaeta cara urang kengingkeunana, mahamkeunana sareng ngokolakeunana. Ku kakayaan rohani nugraha ti Gusti Yesus mantena ngamampuhkeun urang pikeun merlakukeun diri sareng harta banda nu dipimili ku urang kalayan kawijaksanaan nu suci. Dina satiap tegoran asihna urang salawasna disegerkeun. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kanggo pedaran danget ieu di mana abdi sadaya tiasa terang kumahami iman ka Gusti sareng misikep soal kakayaan sareng harta banda nu dipimilik tur kumaha ngokolakeunana. Hirup abdi sadaya kedah sagemleungna gumantung ka Allah malire kana sora ketrokan Gusti sangkan manah abdi sadaya dicaangkeun kangge tiasa nilik kelemahan diri sareng kabuka kana berkah-berkah rohani. Berkahan abdi sadaya Gusti supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Panedaya disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.